sadayana. Di dieu teh abdi arek ngadukikeun kegiatan abdi ti imah salama masa karantina. Tonton terusnya, ambe maneh teh tahu anu abdi lakukan ti imah. Isuk-isuk kieu urang teh kudu ngabuka jendela ambe sinar matahari teh bisa ngabunuh virus-virus nu aya di kamar abdi. Abdi teh oge ngarapikeun tempat tidur abdi jeung kamar abdi. Di dieu teh abdi ngabukakeun jendela imah abdi agar cahaya bisa masuk. Di dieu teh abdi lagi nyuci piring-piring anu udah dipake. Ambe kebersihan teh kejaga urang oge kudu nyuci alat-alat kadaharan urang. Alat nu urang pake untuk dahar teh teu boleh dipake ku jalma laen kusabab keur nyegah penyebaran virus. Di dieu teh abdi keur ngasih makan ku ikan agar ikan-ikanna teh tetap sehat. Lain eta, urang oge kudu mandi ambe diri urang teh wangi jeung bersih. Selain hal nu abdi jelaskeun tadi, urang teh kudu ngajaga jarak jeung jelema laenna minimal 1 meter. Kudu make masker oge lamun arek mangkat keluar imah. Jeung rajin nyuci tangan atawa ngagunakeun hand sanitizer agar kuman-kuman nu aya di tangan teh maot. Sakian video dari abdi salama abdi di karantina di rumah. Maaf kalau ada salah. Makasih, hatur nuhun.